Aduh Gusti, kapan berakhirnya jomblo di tahun 2010 sampai tahun 2020 masih kena baik jomblo. Mana keting malam mingguan deh. Niangan bikang kemananya, bikang maloba nu diincer lain. Tapi lamun diajak ngobrol aron dungeun arane. Padahal mah teu goreng-goreng amat beget aing sakieu mah. Tapi garati kena bikang aneh nih. Aduh kudu kumaha ieu solusina supaya ulah jadi jomblo permanen. Sejuknya udara pagi di kampung tercinta. Mandi enggeus, sarapan enggeus, baju anyar, capek pokoknya. Bang siar lah anu semadun. Sugan bae rokok jeung kopi. Sekalian pamer baju. Heh, kunaon teh si Madun? Bang jelema gelo ngomong sorangan bae. Pikarunyaeun teh jelema orang-orang sedan. Segera diubaran ieu mah. Empeng can rosa. Campurkeun ah. Dun, ulah kaedan dia lamun dia edan yang ngobaturan. Sadar woy, sadar. Jelas. Naon sih dia teh jelas, saban edan dia meureun edan. Buktina dia tadi ngomong sorangan bae doang jelema nu edan. Boga aing keur galau. Tadi dia galau kunaon tuh? Coba cerita ke aing. Kepo dia aing nyaho bae. Coba geser. Segera cerita dia. Boga aing keur galau, kapenting malam minggu. Aing hayang malam mingguan. Oh, masalah eta mah gampang. Pokoknya diberes solusina. Kumaha solusina? Sabar dong, sabar. Supaya otak aing lancar, mending dia nyeduh kopi heula. Ih, dia mah ngopi deui perang saing mah. Dia hayang bung solusina. Tuh hayang lah. Ayo, geus segera ngajeduh. Tangguan tuh dia didinya kayak nyeduhkeun heulan. Oke, siap. Kalian jeung rokokna nya. Tah kopina, geus segera mikir dia kumaha solusina. Tungke tuh can jadi inum ku aing. Oh, geus segera angel al perang saing mah. Tuh dia kakar game menang nyeduh, dia mah kumaha tuh. Ke. Mikir lain ya. Aing kuaring nyawa dun solusina. Kumaha geura solusina kumaha? Kieu dun ya solusina ieu muncak aing mah. Oke. Rencana heula aing. Sabar ya jomblo.